Eta keur salat pangkaning cicingna teh jajaran panghareupna aya budak, aya pemuda, aya kolot bahkan sakapeung mah aya aki-aki dina salat Jumaah atawa dina salat Maghrib. Dan sok aya jelemaan mah salat Maghrib atawa Jumaah da salat nu sejenna mah kitu teh we lowong di unggal masjid ge nya geus biasa galib. Heueuh dina kaosna teh dina kamejana aya tulisan aya gambar-gambar awewe seksi kutang hungkul meuni seksi buuk beureum ditingali ku nupang tukangna begitu Allahu Akbar teh burial buncelik sabab ningali gambar awewe seksi katingali bujurna tonggongna beuteungna geus pogo wae kutangna bahkan aya tulisan kutunggu jandamu tolong bantu bayar hutang hanya mencari sesuap nasi eta tulisan dina kaos jeung dina kameja aku mau tobat tapi belum mampu tulisanana teh pake nyararieun sorangan manehna mah kitu eta teh henteu batal salat mah ngan ebat ka batur ngaganggu jadi burial buncelik